Mangga dimotong. Oke. Spesial kanggo pemirsa YouTuber sadayana sing kuring naja sareng kawan-kawan aya di daerah mana teh? Andes. Tepatnya di Ciwidey. Saat tonton videona like, komen, sareng subscribe, teu hilap oge di share-nya kanggo sadayana. Tong hilap, sip. Baiklah syukuring bade nyalakeun tembang lagu awewe bajakan nyeta awewe anu bobodohan teh. Bodi nama seksi tapi bitis na buluan gitu. Jangan niat candil tadinya. Ya. Siap, lu jangan dangukeun. Ditilik digigir mah leuwih, ditetep dihareup sieun. Ditinggal di tukang lenjang bodina meuni aduhai. Mojang idaman. Kuring panggih jeung eta mojang. Di jalan anyar soreang. Manehna leumpang sorangan Pak Amprok di pasimpangan. Mojang idaman. Mina usi pegawe salon meri. Nu terkenal Saciburia. Bodina halus pisan ajan bitisna buluan. Nambah kuring kapanasaran. Isukna kuring langsung ketemuan. Janjian biasa di pasimpangan. Manehna ngajak kulin ka kontrakan. Jantung deg-degan hate seseredetan. Telila manehna ujug ngekepan. Lumbayan batan awak katirisan. Kuring ge seetik gagarayaman. Alasia jadola gening aya candilan aya candilan aya candilan sigap pisan anu urang gening awewe bajakan. Nah gitu ya geningan ati buku casing mangitanya tinggal pakai seksi nah dituturkeun ari pek teh geningan alah jadi-jadian mati lanjut. Si pegawai salon meri nu terkenal Saciburia. Bodina halus pisan ajan bitisna buluan. Nambah kuring kapanasaran. Isukna kuring langsung ketemuan. Janjian biasa di pasimpangan. Manehna ngajak kuring ka kontrakan. Jantung deg-degan hate seseredetan. Delila manehna ujug ngekepan. Lumbayan batan awak katirisan. Kuring ge seetik gagarayaman. Alasia jadola gening aya candilan aya candilan aya candilan sigap pisan anu urang gening awewe bajakan. Bos, mohon sadayana